Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang barudak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sadayana aya tinu kawilujengan, aya tinu kaayaan sehat walafiat, lahir sareng batin. Barudak anu soleh sareng solehah, dinten ieu tetanggi sareng ibu di pengajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan pengajaran bahasa Sunda dinten ieu tiasa janten ilmu bermanfaat khususnya kanggo aranjeun umumna kanggo ibu sareng sadayana. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam urang panjatkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, tabi'inna, sareng umatna sabenerna dunya termasuk urang di dalamna. Amin amin ya rabbal alamin. Barudak kelas 3 anu soleh-solehah kanggo dinten ayeuna ibu bade ngaturkeun nuhun kumargi tugas-tugas anu kamari anu dipikeun ka ibu. Alhamdulillah luar biasa saes pisan. Sadayana tiasa geuninya kana bahasa Sunda. Ternyata pelajaran bahasa Sunda teh henteu hese, tapi gampang kan? Yang penting barudak tiasa diajar soson-soson teu kenging kedul. Barudak kelas 3 anu soleh sareng solehah ayeuna urang lajeng deui kana pangajaran masih bab 5 nya. Barudak kelas 3 anu soleh sareng solehah kanggo dinten ayeuna pangajaran bahasa Sunda ibu bade ngadogikeun nyaeta nami-nami anggota tubuh urang ku bahasa Sunda. Urang mulai ti mana heula nya? Tinu sampean heula. Ke ibu bade ditayangkeun nya nami-nami tinu sampean nuju ka rambut. Tinggalnya engke gambar-gambarna ku hideuk. Tos engke hideuk tegepkeun anu naon wae ku ibu didedikeun tinu pangajaran dinten ayeuna. Nami-nami sampean, ieu namina tuur, ieu namina cecengkolan, ieu namina bitis, ieu namina bincurang, ieu namina mumuncangan, pami ieu keuneng anu paling handap dampal suku. Eta sadayana nami-nami sampean. Salajengna nami-nami panangan. Anu kahiji pepeuteuyan, nu kadua siku, nu katilu pigeulang, nu kaopat dampal leungeun, anu kalima tenggong leungeun, anu paling handap nyaeta ramo. Sadayana nami-nami panangan. Salajengna nami-nami ramo. Anu paling ujung gendut eta namina indung leungeun atanapi jempol. Teras curug, salajengna jajangkung, nu kaopat jariji, anu kalima cingir. Eta sadayana nami-nami ramo. Anu soleh sareng solehah hidup tadi atos ninggalnya nami-nami bagian awak urang ku bahasa Sunda mulai ti handap dogi ka luhur. Kan biasa mah teu ka handapnya aya nama ibu bade ti handap heula dogi ka luhur. Tingawitan sampean, patuangan, awak, panangan, mastaka sagala rupina. Tah ayeuna tugas kanggo hidup nyaeta hidup kantun ngadamel kalimat tinu anu aya babagan tinu awak we nya. Tah mangga kalimat eta engke ku hidup diseratna ku ibu bade disiapkeun Google Form-na nya. Janten teu kedah di buku tulis atanapi di buku paket buku gambar terus dipotokeun ka ibu teu kedah. Hidup langkung sae sareng hidup tiasa belajar sambil main IT-nya. Janten hidup engke tiasa membuat kalimat tinu Google Form anu bade dikitkeun ka ibu. Mudah-mudahan hidup janten pinter sareng terang nami-nami bagian-bagian awak urang sadayana ku bahasa Sunda, henteu ku bahasa Inggris wae nya. Barudak kelas 3 anu soleh sareng solehah sakitu wae panginten pangajaran ti ibu. Mudah-mudahan naon-naon wae anu diugihan ku ibu dinten ieu tiasa janten ilmu bermanfaat kanggo hidup. Tong hilapnya engke video ieu ku hidup di LKS, like, comment, and share. Supados urang tiasa nami ilmu. Barudak kelas 3 anu soleh sareng solehah satu acan ditutup video ieu ibu biasa bade masihan iklan sakedar. Iklanna engke bade di-share setelah acara ini. Hatur nuhun.
dinten kanggo dinten ayeuna ku ibu tutup wae ku doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatang deui ngingon payun sampurasun.